Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu sadayana, kumaha kabarna? Pamugi wae sehat jasmani sareng rohanina ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan bumi. Pemirsa kaum dangu sadayana serta acana orang ngalajengkeun ieu acara dongeng sim kuring bade ngaturkeun nuhun ka sadayana pemirsa anu atos ngarojong. Di antarana aya pemirsa di pustaka dongengnya, utami nama pengarang ieu dongeng Langlang Jagat nyata Teh Lasmi Indrinya. Sareng salam-salam ka sadayana anu parantos manco di ieu acara dongeng teh. Di antawisna aya Kang Herman Pendi, aya Kang Ade Sukmana, sareng Kang Iim Rohimat, aya Teh Yulinda Bella, teras aya Kang Udin Pelo, Kang Agus Zainal MAD, teras aya Kang Rudianto Tangerang. Kumaha Tangerang? Usum naon enak. Terus aya Kang Saipul Abdul Awaludin, Teh Cayaning Tias, Kang Abimanyu, Kakak Anugrah sareng Johan. Terus aya Kang Dahlan Abidin. Terus salamna ka admin pustaka dongengnya, aya Kang Paki, terus aya Kang Irfan, aya Kang Sudawira. Mugia ieu acara dongeng tiasa janten pambebrah manah. Mitra kaum dangu sadana, ame tenyang kolong kana waktu sumangga urang lajengkeun wae ieu acara hancagarapan anu katundanya. Dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi, karya Lasmi Indri. Wilujeng ngadangukeun. Dewi Kembang tengah gubris, tekad anu geus bulet, moal bisa diganggu gugat teuing, sanajan kudu korban jiwa. Jadi ketete ari ngalanto ka tetar Jawa, ari kudu mulang tanpa hasil. Teu bejaan ge kulang geus ngarti soal eta. Dina waktu ayeuna kulang ngebutuhkeun eta batu, jadi tungrek ngahalang-halangan nih mas. Walon Dewi Kembang tandes plak geus kitu manehna nepak tak-tak si kalungkung sakti korejat asa kagerwahkeun tina lamunan si kalungkung sakti bari rungah ringeuh. Manehna kakara sadar tina alam kaheman akibat kapanah jamparing kagelisan si Merak Putih. Karungu Maha Guru Merak Putih ngawalon, Lamun geus seperti gitu, tapi syaratna anjeun kudu bisa nahan serangan kula tina tilu gebrakan. Ngarungu kitu Dewi Kembang langsung ngereret ka si kalungkung sakti pikeun minta pertimbangan. Anu direret sanajan can bisa mangpalerkeun rasa unggeg sapagodos. Red Dewi Kembang ngareret ka Maha Guru Merak Putih bari pok nyarita, Tong boroning tilu gebrakan dalah nepi ka tutumpuran oge bakal diladenan nih mas. Teu kudu nepi ka tutumpuran, masalahna kemampuan para rengges bisa ka itu. Puguh we dumadakan Paroman Dewi Kembang jadi ecei perem. Karung ucupan si Merak Putih seperti itu.
asa dianggap enteng anu padahal maranehna mangrupakeun Jawa urung serta jadi kuncen gerbang pertiwi. Kurang ajar, kalah nganggap enteng. Asa meneh nyaho, kula Dewi Kembang anu ngawasa daratan Pasai serta jadi kuncen hanggar kulon. Anjeun ulah coba-coba nganggap remeh karena kemampuan kula. Nya kula nyaho, tu kudu dibejakeun oge kula geus nyaho asal usul aranjeun. Tapi mata cara kula geus bisa nyaho karena kemampuan aranjeun kabeh. Anjeun di mana jurus pujara rantai emas. Aji Kembang Drupadi jeung halimun jaga. Lain kitu Nyi Kembang. Asa katohyan Dewi Kembang jadi pinggak-pingguk. Tapi di samping eta manehna oge ngerasa kaget ku kemampuan pengaweruh si Merak Putih anu bisa nyaho karena segala-gala ngeunaan dirina, nepi ka sanggup nganyaokeun sakabeh ilmu anu diagemna. Manehna gentak ngereret ka si Kalkung Sakti anu direret ungeuk surti. Geus kitu duanana julung-jeleng muka ruang pekalangan. Dewi Kembang nalingker ti belah kencaeun si Merak Putih, sedangkan si Kalkung Sakti beh katuhuna. Ningali kitu adu jajaten geus moal bisa dicegah deui. Dewi Kembang geus ngawangun tangtungan tarung dengan kencang ngacong dina dada, sedangkan dengan katuhu ngebat ke tukang ngebentuk cakar. Bras! Dina tenaga sakti anu dialirkeunana langsung ngebentuk 6 rantai warna emas anu kaluar tina awakna. Maha Guru Merak Putih langsung ngegelenyu imut alatan ijiran tenyalahan. Jurus pujara rantai emas anu kewari keur disiapkeun ku Dewi Kembang. Saliyu jeung amatan mata jiharna geus kitu ngareret ka si Kalkung Sakti anu geus sarua geus sayaga tarung. Dirasa dua lawan geus pada sayaga, Maha Guru Merak Putih oge tuluy tatan-tatan. Saliyu jeung sarati kula nyaeta aranjeun dua kudu bisa nahan tilu gebrakan serangan ti kula. Geura tadah serangan kahiji. Sarung Batrayuda. Curelat, bet. Celeger, dua. Teuing kumaha kejadianana. Sanajan Dewi Kembang jeung Kalkung Sakti geus tatan-tatan ti saanggarna, tapi di sakiceu panon anu duaan ujung-ujung jarengkang jauh. Engkau ceak bari ngerasakeun sakujur awak asa direntep ku ratusan tenggelan. Duanana tulus kabanting kana lemah sarta ting orolo utah getih. Kaget campur nyeri eta anu dirasakeun keduanana, teu ngarti jeung rasa aneh ku jenis serangan si Merak Putih anu duaan cepat kemudian cengkat tuluy saeng reret bari nyusut getih tina bibirna. Edan, nah mana nempo gerak serangan si Merak Putih Kalkung Sakti? Tanya Dewi Kembang di barung kaheran anu kacita. Si Kalkung Sakti tuluy gideg bari nembalan. Ente Nyai, kula sama sekali teu nyaho ira nyerehna. Walun si Kalkung Sakti seperti kitu, nandakeun lamun serangan Maha Guru Merak Putih teu sanggup dipapakan. Sakabeh indrana jiga-jiga teu nepi ngimbangan serangan lawana. Sabut kitu, karungu si Merak Putih nyarita. Serangan kanji rengse, tapi aranjeun keleting jarangkang kitu. Lain ngelawan, nah can sia kitunan serangan. Namun kieu carana, dina gebrakan kedua, mending aranjeun anu miheulaan. Kajen kula anu ngadaguan.
Antukna Dewi Kembang lan Kalungkung Sakti bagi sadar lamun jalma anu aya di hareupeunana mimbandi ilmu 2 tingkat saluhureun maranehna kasakseni kumaha serangan anu cikene dipetakeun susah pikeun dipapakna. Dini serangan ti ilmu kanuragan anu geus nincak dina tingkat salapan atawa sangara. Sedangkan maranehna anu kawilang jago di tataran masing-masing paling kakara dina tingkat ke-7 atawa saptaru. Jadi teu heran lamun si Merak Putih Swardani jadi guru utama atau maha guru para inohong jawara ti zamana. Sadar kana situasi anu keur disanghareupeun duanana geus teu wani gagabah deui. Gancang saraya deui dibarung waspada sapinuhna. Dewi Kembang ngareret deui ku juru panon kasih Kalungkung Sakti bari nyarita, "Kalungkung Sakti, lawan anu disangeureupkeun ku urang kiwari geus lain papak taning deui, tapi geus nincak tina kamampuan tingkat dewa. Sanajan dihuruk kuduaan, tapi eta jalma mau bisa diperukeun. Jadi kumaha tindakan urang ayeuna, Nyi Kembang? Piraku rek mundur mah, kakara tarung segebrakan?" tanya si Kalungkung Sakti. "Nah anjeun teh nyaho, kumaha manehna nyerang urang? Eta jenis kanuragan anu geus punah, sarta moal aya deui di zaman kiwari. Cindekna urang kiwari geus adu hareupeun jeung seorang dewa." Memang tersalah anu cek keneh diucapkeun Dewi Kembang. Tisa anggalna oge geus dijantrekeun yen leuweung larangan dihuni ku 7 jawara tingkat dewa anu ngajawara ti tiap lawang. Kisah Brang Suci Maha Guru Merak Putih Swardani si pedang jala kumpai manusia setengah dewa Asta Dewangga Kidatu Klubaya Panembahan Rawe Ambar Sunan sarta Dewa Kuncung Winara. Telila Dewi Kembang laju nyambung omongan anak. "Urang cobaan sekali deui, tapi urang kudu hati-hati sabab sanajan kula can metakeun ajan Kembang Drupadi oge geus bisa kaijir ka dituna." "Jadi cara nu alusna kumaha?" "Urang coba neangan kelemahan si Maha Guru. Coba maneh serang si Merak Putih nggunakeun Siger Sidara ti arah kenca. Tuluy kula bakal nyusul tepus saenggeus aliran cakra manehna kasanggep ku maneh. Ngan tetep maneh kudu iatna sabab kula rek ngagunakeun 3 gabungan serangan sakaligus. Maneh ulah semet jadi milu kabalarangan." Surti kana pituduh baturna si Kalungkung Sakti gancang belecet ke belah kenca. Dibarung ngawatek tenaga sakti kana sapasang leungeuna. Aliran tenaga jeruk kaluar tina urat-urat nadi. Tuluy mapai kana garis-garis dampal leungeun anu ngakibatkeun urat-urat dampal leungeun si Kalungkung Sakti jadi harurung mancarkeun parana biru. Ieu anu disebut Aji Siger Sidara anu paling dipika gimir di daerah Kaler. Maha Guru Merak Putih Swardani anu ningalikeun ku mata jiharana langsung bisa nenjo karena setiap denyut aliran tenaga kesaktian si Kalungkung Sakti aliran tenaga ketenjuk kembali. Tapi ketenjona si Merak Putih teu ngarasa kaget malah ngegelenyu imut manis. Sinanding widadari ti kahayangan. Sedangkan Dewi Kembang sorangan oge sarua geus sayaga. Genep rantai emas nangorentap kebentuk cakra bari jeung usik-usikan. Di samping eta secara nyamuni manehna geus nyiapkeun jurus anu lain pikeun serangan bogohan kanu jadi lawana. Ngadak-ngadak angin muter kulincir hampir di saantero padang sabana leuweung larangan deras tur tarik nyewetkeun jujukutan
malahan sawarehna aya nu karamut jeung akarna. Kulit tanah nyalulikat, batu-batu leutik ketempo naraek kaluhur jiga geus kalengitan gaya tarik bumi. Hal eta terlepas tina ngulibekna tilu kekuatan ti para jawara anu geus teu kahitung. Lain jajaran handap sekomo tebaran aura anu nyamurat tina diri sang mahaguru geus lain caturkeuneun. Sanajan sikepna masih rindeu, tapi tebarana sanggup ningraikeun daya tarik bumi. Kacida bahayana. Namun Dewi Kembang sarta Kalung Sakti teu asak tinembangan dina ngayonanana. Kudu hati-hati yang hareupan kekuatan Mahaguru Merak Putih Swardani anu geus papak sadewa. Ini tingkat tampang raga anu geus tutung. Si Kalung Sakti laju melesat. Manehna datang serong ti belah kenca, sekaligus metakeun siger sidara. Aya kana 7 tenggelan anu dilesatkeun ka hareum. Disambung ku tempragan dampal leungeun ti geger bari nebarkeun hawa siger sidara. Datangna serangan seperti itu, tangtu bakal kaejir kanu jadi lawan. Kalawan enteng si Merak Putih, ukur ngendageun sirahna ka tukang. Pikeun ngatakeun 7 tenggelan mungaran. Siet tengklang, hus 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 hus. Tuluy disambung ku kibasan sebelah leungeun, gajajal tambagan siger sidara anu daratang ti geger. Plak plak plak, cepet des duar culalin. Kontak si Kalung Sakti mental kaluhur 7 ralitan di Jobantara alatan elek kekuatan tenaga jero. Sanajan ukur tebakan lengan kenca, tapi karasana ku si Kalung Sakti asa dibentar ku gelap. Sawareh urat sarap lengan si Kalung Sakti pareja serta sabaraha keretakan dina tulang leungeunna. Tapi sanajan geus kalelet kitu, justru serangan siger sidara anu sebenarnya bakal dipetakeun. Saenggeus 7 ralitan jumentara, si Kalung Sakti tuluy nutuk laju ngadorongkeun 2 tapak leungeunna sacara nyungsang. Pancaran parna siger sidara tina garis tampal leungeun beuki katenjo mabarasan anu teu menang henteu kapaksa dipapak ku jadi lawana. Mahaguru Merak Putih Swardani mesatkeun dorongan tapak leungeun kencana kaluhur. Bet seat dua. Benturan 2 kekuatan Dikjaya geus teu bisa dibendung deui. Tanah salaga 7 tumbak langsung ngalelet. Dibarengeun nyingraikeun angin deras tina hawa anu pecah. Ponya kitu keseimbangan medan bumi nu aya di ladang Jukut Sabana jadi kacau. Cukup pohara memang akibat tina kejadian hal eta. Tapi dina kali ieu si Kalung Sakti teu ngaceleng jika samemehna, tapi tetep dina posisi masih salih adu tapak leungeun. Si Kalung Sakti ngapak balik di luhur, sedangkan si Merak Putih panceg dina tangtungan. Berat parana siger sidara geus mimiti nembongkeun pengaruhna. Barapet terus nyaliara kana leungeun Mahaguru Merak Putih anu geus pasti bakal nyerep tenaga kasaktena. Di sisi lain, Dewi Kembang geus tatan-tatan pikeun jerang bari nenjo situasi lumangsungna tarung. Dirasa geus waktuna kalawan penuh keyakinan manehna terus melesat ke arah si Merak Putih. Tenggelan leungeun maranehna dituturkeun ku melesatna 6 rantai emas. Jorelat, wetur, tercis.
Rupina cerita orang cekapkan heula di dianya pamirsa. Enjing orang teraskeun deui dina judul Lang Jagat Nagara Langit Tumururu Bumi karyana Teh Lasmi Indri Mugia janten pembawa rahmana. Hapunten dina sebenarnya kelepatan mau pilih ayah cariusan serang bahasa dina ausan kurang renahnya pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.